Patih balang nipa non warti di wates kulon. Prabu urang nampi warta yen pasukan ti kerajaan Galunggung tos ngadekeun kekuatan di lebah tapel wates. Sigana aranjeuna bakal ngalakukan serangan. Nah iya warta pasti. Leres, Prabu utusan urang nu diutus ka dinya parantos mastikeun hal ieu. Lamun kitu urang kedah mempertimbangkan kalakuan anu wijaksana, ulah buru-buru ngalakukan perang. Tapi Prabu, lamun urang teuing lila nyieun kaputusan, eta bakal jadi lemah urang. Luwih hade urang lemah alatan wijaksana tibatan kuat alatan salah kaprah. Nah raja kan membuat keputusan Tapi lamun urang henteu ngalawan, naon anu bakal kajadian ka lembur urang? Punten Gusti Prabu, aya nu ngaganggu pikir Gusti. Ratu, iya masalah tegampang antara perang jeung damai, unggal pilihan, unggal resiko sorangan. Kadang Gusti, jawaban teu salawasna ti pikiran, tapi tina rasa. Coba pikirkeun, naon nu jadi pangpentingna? Nyalamatkeun jalma loba atawa ngudak gengsi? Kecap anjeun leres Ratu, tapi ulah nepi ka urang dianggap lemah. Kaleulewihan kakuatan moal ngajamin kabagiaan Gusti. Harmonis anu kudu diutamakeun. Prabu Wangisuta, kami datang sareng tawaran lamun anjeun nyerahkan sebagian wates kami moal ngalakukeun perang. Ieu kalakuan hina. Raja urang moal nyerah. Tenang, Patih, tawaran ieu bakal dipikirkeun. Kami henteu hoyong ngalakukan keputusan anu buru-buru. Kami nganukur ngantos jawaban anjeun Prabu. Perang nganukur bakal mau kesangsaraan. Lamun urang tiasa ngaontal damai, nah urang kedah nyieun kesangsaraan. Tapi Prabu, Patih, kadang-kadang anu lemah lain anu henteu ngalawan, tapi anu henteu nurut kana amarahna. Gusti Prabu Wangisuta, Raja Galunggung nampi tawaran perdamaian anjeun kami hoyong ngajaga hubungan anu harmonis antara dua kerajaan. Kami ngaku keunggulan moral sareng wijaksana anjeun. Hidup Prabu Wangisuta. Rahayu dulur-dulur sadayana, lain kemenangan kuring sorangan, tapi kemenangan sadayana rakyat anu percaya kana jalan damai. Perang sanes jalan anu salawasna kedah ditempuh ku cara ngobrol jeung wijaksana. Urang tiasa ngahontal naon anu teu tiasa dihontal ku bedog. Hirup bakal jadi langkung endah lamun urang milih harmoni tibatan amarah. Rahayu pikeun sadayana. Oh.